pada boga keahlian kudu boga-boga kudu masing-masing boga keahlian iya anu manfaat itu Abah naon hayang disunatan Abah buru-buru ketenang geus boga duit gede ya nyongkeun ka pajak dia aya wae cenah ujang maneh mah can disunatan teu meunang maca Quran teu meunang ngaji can disunatan wah cuk saha teh cek saha diajar mah keun bae can disunatan oge da budak ieu kudaekna teh untung apaan maca Quran mah kudu abdas heula cenah da ada rek abdas heula dek henteu nu penting mah diajar kudaekna ge untung ai diajar mah iya enggak ya teh diajar alif ba ta sha jim ha ho cageni eta gini bisa teteh huruf hijaiyahnya iya dasar alif ba ta sha hai alif teh bisa dibaca a bisa dibaca i bisa dibaca u alif teh iya sugana pi ustad gara sok Abah bacana ejah alif jabar a alif jri alif psu a i u tak kitu tak kitu eta pintar budak Ustad Ayubeun ya sugana alif naon be teh alif jri alif jabar a alif psu i a u itu sakitu ge bisa dibacaan bisa dibacain bisa dibacaun Allah eta budak lamun hayang in bisa ditangwin atau bisa alif yang harapan nun seperti alif nun mati jabaran oh eta geus kadinya budak atau alif tangwin jabaran alif tangwin jrin alif tangwin psun anturkeun aninun ayo ulah dibawa ngalonye budak teh sugana jadi lebih di bawah ngalonyeng ayahan teh aya alif yang harapan nun model alif nun mati jabaran sok Abah diajar sok diajar alif nun mati katabrak si belegu itu katabrak dari anak asing nepi ka kokosehan karunya Bapak Ujang mengalonyeng B tangwin jabar ban B tangwin jr bin B tangwin ps bun bantingkeun ban bin bu ban bin bun bener meni awam pisan kena agama B jabar ba B jr b B ps bu bakakak babi bu tidak pisan dasar kolot belegu tak itu Abah naon ujang hayang motor bah naon ujang hayang motor wah sia lain-lain can wayah kudu boga SIM kudu geus dewasa geus umur 18 tahun 17 karege can sawawa maneh teh karege genep tahun hayang motor Abah aduh takut keke gablek duit di mana ngiridit Abah coba wah teu gablek uang muka tak ngiridit buru-buru Abah kudu boga kartu kulawarga pan aya di Abah kartu gaple si goblok Bapak menang Abah buru-buru hayang motor Abah kudu boga sia teh diku keke aing oge teh di baju borora meuli motor buru-buru Abah naon teh sia murucut kapan kita tadi aing hayang
motor yang motor teh lain dibawa ke WC ayang modal budak teh meureunnya nah eta nyebut ngiridit tadi atuh sia teh iya beteng uing ngiridit nyalingit alah delep tongong aing kapodola kacai gitu